Sanya nama kaum ibu sadayana mahal keneh awewe atuh jeung lalaki oge. Dari lalaki mah naon atuh barang murah lalaki mah. Barang murah mah rek ngagoler sisi jalan sare sorangan jor teuing. Rek init ayeuna kaleuweung nyalira tengah peuting kop badak kop maung kapanan ari lalaki mah. Da barang murah teh ya. Awewe mah boro-boro atrok-atrokan tengah peuting sorangan bari ulin maksudna caca ka Mekah ibadah teu idinin Allah jeung Rasulna ini teu dianteur ku salakina atawa ku mahromna. Naon sababna? Barang mahal awewe mah. Lalaki mah rek salat dibuligir nutup orat luhur bujal handapeun tuur jadi salatna ngeun teu sopan wungkul. Awewe mah boro-boro nutupan udel handapeun lutut nolol rambut salamar bendu Allah. Malah ahli fikih mah kontan nyebutkeun teu sah salatna lamun sadar naon sababna barang mahal. Lalaki mah salat dibuligir jadi ngeun teu sopan wungkul. Istri mah masya Allah mahalna luar biasa. Barekah tu irungna awewe di mahal-mahalnya. Da salaresna ibu lalaki mah murah dah. Barang loakan eta mah awewe mah mahal kabina-bina. Namung aya namungna ieu teh aya tapina eta istri sakitu dimahalkeun ku syariat Islam, dimahalkeun ku Allah jeung ku Rasulna. Duka tos kitunya ngeun keukeuh hayang murah we sakitu dimahalkeun teh. Lain syariat Islam, lain Allah jeung Rasulna anu ngamurahkeun ibu teh da ngamahalkeun salaresna mah ngeun salah isi pada umumna. Pada umumna istri teh hayang murah wae we duka teuing kunaon atuh. Tah karampes deui ayeuna mah irung awewe teh. Salaresna mah ibu nyeri sim kuring mah kabina-bina nyeri teh ku Allah dimahalkeun. Manehna hoyong murah wae eta awak geus dipake alat barang dagangan nu nyeri mah da. Ayeuna mah kapanan seueur foto geuning sisi jalan awewe sing buligir katingalina nya malah mah dugi ka di iklan-iklan geuninganan seueur di televisi. Iklan kana sampo nginyeum rambut istri. Eta teh orat ibu. Iklan hambody nginjem kapanan panangan jeung bitis istri. Iklan sabun kapanan nginjem awak istri. Ayeuna mah geus sing buligir